Aduh lur, iya tinggal itu menet tah lur, tinggal itu mangkot kieu ye abang di umum iya ya naon ya mangkot kieu lur, tinggal itu tengocor ke handap tuh cikang tinggal di handap ya orang buka heula cik aya naonan itu lur. Aduh aya wae ya cik tempo aya naonan itu aing mah ngagawekeun wae lur. Aduh iya teh geuningan aya tisu lur di jero teh tuh tingali. Aduh aya tisuan yo tempo tuh micin teh kemana wae ya lur, si kurang cokot heula ih tisuna. Aduh tuh tingali lur kalau doki lur tisu lur tah tingali ieu kumahanya carana supaya ame teu melet deui lur, ame pembuanganana halus. Hayu lur urang buka ide ye, siapkeun 2 bengkokan hiji setengah inan lur jeung paralona ya sakieu ye cukup lah sakieu ge, soalna di dieu teh kan aya penenti cuci tangan teh aya 2 berdekatan tangga rendeng, jadi ieu kudu di kieu ye tempelkeun tuh 2 tah jadi nanti kieu kata lur tah ieu teh ditek-tek heula ye tengahna teh urang tek-tek heula nya di tengah-tengah tah teu kuehnya kate jeung tempat penyaringan atau jeung memilah eta tah meneteh bakal murah heula kanu iya di tengah lur mau langsung iya kapikeun jadi apal anu ke teman naon tah siapkeun we botol lur jeung ke di tengah teh jeung penting nyangkrungkeun eta si sampah teh ka dieu nyangkrung heula sama meh kapikeun teh katingali tah ieu teh buledan heula ye jeung ke ngabolongannya di belah dia hiji oke jeung di handapna ge hiji lur jadi ratakeun nya tah ieu buledan heula tah hiji di belakangna lur buledan sarua tuh kita sarua ratakeun we ieu mah lur buledan tuh geus si buledan teh tuh keureut lur keureut tuh buledan mah keureut tah geus dikeureut tah kieu keureut hiji keureut mah asupkeun we lur paralon tadi nang motong teh nu potong teh ka kieu malik tekal ieu kayaknya balikeun tuh dibalikeun jadi ka handap malikna handapeun botol tuh tah kieu rapihnya tah semua bere lem super blue lur terus di awuran bedak tah awuran bedak we tuh cing ame henteu bocor itu bisa penakal bocor bedak teh jeung super blue tuh terus we awuran di bedak bikin karapatnya bikin ka hawa terus tuh iya teh geus beres tah siapkeun we ieu berhenti penyambung wastafel lur tah anu bisa dipanjang ponokeun ngeunaan aya lah di material ge tanyakeun we nya lur tuh butuh tilu ya teh tapi da teu butuh tilu sebenarnya mah ieu hungkul hiji ye keur pembuangan ke keluarna lur iya ye tah ieu teh bisa dilaan buka geuningan tah tah jadi disimpen di dieu tah dihandapkeun rada handapna lah rada handap iya tah lur rada handap anu bolong tadi tah ieu teh buledan we tah jadi ieu tah jadi ieu buledan we jarakna tong diratakeun nya jeung nu paralon dieu tah saeutik ka handapan tuh tah geus beres kieu teh tah siap dipasang lur tinggal itu tah ieu teh pan tilu ieu mah kudu diteuk-teuk tah ieu teh luhurna teh jeung ke panyambung paralonna ke meh nyambungkeun ka anu tempat cuci tanganna lur cuci leungeun tah ini tek-tek heula saeutik ieu tek-tek luhurna hungkul jeung panyambungna ke panyambung di tempat cuci leungeunna eta tah cuci tangan teh tah eta ame teu bocor ame rata dah ituna pokona ku paralon hese lur ieu teh ieu ge disambung paralon ieu ge tungtungna ge ge sambung paralon tuh geus beres dipotong tah ieu teh asupan we paralon lur anu hiji setengah in saeutik we tah ke jeung nyambung paralon anu itu tuh bengkokan tuh ame ngareunah tuh tah kieu sambungkeun tuh ieu nyeun 2 soalna kan tempat cuci tangan lagi aya 2 lur berdekatan itu tuh 2 nyeunna jadi dia hiji asupkeun dari itu hiji dia asupkeun oge lur tah ieu teh asupkeun kita biasa ini asupkeun teh hiji oge asupkeun tuh kan karena beres lur tinggal we masang ayeuna mah lur alus tah katanya nyangkrung di teh lur tah sampah-sampah teh ka ieu heula kepilah tah tina botol ieu teh mantapnya hayu tinggali ka dieu tah ieu buka heula tuh tempat cuci tangan teh 2 ieu teh tuh helaan heula ieu karagokan pisan ieu ieu tuh laan tuh ieu mah teh kudu dipake deui piceun we lur
tuh ya pada langsung ngahiji tah tinggal itu ngepaskan itu lur tah pas tuh tinggal tuh karya asupkan kan lamun teu dipotong mah lieur ke kumaha tah entak dipotong heula saeutik tadi huluna hungkul aya ge sarua asupkeun tuh kan bisa diputerkeun ngareuna tuh tah tinggal itu kan mantap tah ieu terus teh ieu gunana keur pembuangan lur tah nu bisa dipanjangkan teh kieu tah aman bisa dipanjang ponokeun teh gunana tuh kan bisa diasupkeun ka dieu lur pembuangan gak cukup hiji we dua tempat cuci tangan tapi hiji pembuangan tah kieu moal aya istilah mat deui lur soalna kali katampung heula ya sampah-sampahna tinu botol ieu tah katampung di dieu tah ka dieu sok tinggal cek tuh tinggal ipun ka hideung kieu lur eta duh tuh hideung kieu caina ge tuh tah ieu tinggal itu kan katampung tisu-tisu anu asup teh di dieu heula tuh ke keluar jalan itu tuh jalan keluar pembuanganana tuh tinggal itu kotor kieu tuh aya tisu hungkul tinggali iya mah abong di umum lur tinggali aduh parah kieu tuh kan di dia nyalangkrung tinggal itu terjebak eta sampah-sampah tadi dia tah sampah tisu hungkul mah lur tah cara bersihkeunana ieu babari hari buka we botol di dia tah botol teh tutup teh buka we tuh kali dibuka we lur tuh langsung rag-ragan ningali bekas-bekas tisu teh beres tuh tutupan deui gampang kan lamun sampahna numpuk teh tuh gitu wah moal menat deui ana mah lur tinggal sampah-sampah urut tisu hungkul lur tuh wah mantap lur wih hebat tinggal itu wah mantap lur mantap.